dasakna nya Andrek karugahalana Setyaki salah Kakang Narayana ieu tenan naon lagrag ti luhur henteu yai diparengkeun kaula salamet salamet Kakang Narayana laras ieu Allahu Akbar. Gerakan aing goblok. Manuju. Kada saha tahu. Yang disangka ini kayak bapak yang digeleuheun ka aing. Lain geleuheun ka maneh siap pipi ka geleuheun nanti kayaknya abdi berkarya. Iya. Sian ku bapana kerja yang tidak pilih. Lain heure Setyaki rek ogah ka rek ngarogah ka kaula. Timalan rek ditinaku kaula ieu. Bari kumaha Kakang Narayana yai kumaha jauhan akang jauhan kumaha jauhan kumaha mangkar yai jauhan akang rek ngawat ka Triwikrama aduh bade ngawat ka Triwikrama timalan mangga Kakang Narayana Setyaki modar Setyaki Kakang Narayana yai upami parantos ngageungan si cepot pancet kumaha cepot abdi bilang jauhan kaula saya bilang maksud tecing jauh ali mah boga ongkos jadi we ya tong nabi butuh wayahna jauhan kaula rek kawat ka Triwikrama sajinga sawios kan bisi ka jajak moal tenang we maksud anjeun di dieu teh naon da moal rame upami daya abdi mah sok dijamin lah nepi ka kitu-kitu da kumaha maneh cepot racun Raden Narayana malum duduong samarea ieu lagi bageun salirana ngawatek ka Triwikrama salirana ngaageungan geng perbawa sewu salirana ngaageungan lir gunung anakan itu jaring carita den nirahing Kang Samya salin busana Paluskan ayu den nirahing Kang Samya salin busana sapisan rahmat ibu Allahu Akbar Gusti Raden Narayana ngagedean segede kieu lu tangkal kai sakitu jangkungna teh deuleu sanapun bitis lu walah segede kieu aing penasaran sade kumaha kanyut ieu mah ieu Setyaki anjir make eho kurang ajar syawani-wani mitnah kai cepot wayahna panggeroankeun Setyaki cita ka dieu bod monggo iraha ayeuna bod monggo mang balik Setyaki gitu make salah satria atuh pan bisa satria iya bisa mertikeun nih Kakang gitu kade awas siapa jika nu ngaheujeun teh Setyaki alus
ka dieu Setyaki lamun maneh lalaki langit langan jagat gerak ka dieu wayahna gerak huruf ka lo bateng nyingka goblok bade kurang ajar sia ieu Raden Setyaki milarian Narayana teu apaleun di hareupeun teh ieu Triwikrama disangka pasir anu ngalungkawing atuh barang nyamperkeun ditewak kawas newak jangkrik tungkup Raden Setyaki Narayana wakasya iya osik Setyaki Allah di mana ya kaula jeung ngeungap kaula Yaing Narayana Setyaki Kakang Narayana bener Allah ampun di mana kaula dina kepulan aing sia wani-wani sia mitnah ka aing sidik aing teh ka itu nepi ge acan aing ka nagara Lesanpura Rahayu nu nyarios ulancek di canak kusalira atuna lain dengekeun heula musyawarah mupakat getah sarupateun sahirup teh ya dengekeun anu getah sarupateun teh eta teh pagawean iblis ngarti timbalan Kakang Narayana ampun kaula rumaos lepat Kakang Narayana ka jurung kurasa nafsu Kang taluk syakai kaula taluk Kakang Narayana taluk kaula malah janji kaula kasarila sabta purina jalma sabta 7 purina turunan jalma manusia 7 turunan kaula bakal ngabdi bakti kasalira Kakang Narayana bener timbalan Kakang Narayana ungap kaula lesotkeun bener taluk aing timbalan kempes lu ngariut deui oh di mana pendieuna nya Kakang Narayana ampun kaula Kang ampun atuna Setyaki apa sagarupa oge kudu teh talajeun sakamala walah Kakang Arjuna kaula hapunten atuna apana ya musyawarah ulah waka getah sarupateun Setyaki tapi ieu teh kumaha dugi pun lanceuk kumaha nasibna ka mana kaula ge teh apa tapi urang tingali we dina ogan sengkala gambar lepian Raden Narayana malum dudu wong samanea kagungan jimatnya ta mustika utawi anu kasebat ogan sengkala lepian anu bakal nyaritakeun kejadian anu parantos oge nu acan itu kaayaanana tingali Setyaki kaula mawakan nempuh bisi akon-akon kaula tingali saha menyokot setiap umur Guning poek setel heula teh nya aya tombolna tah polana teh L sae masih serius polana L teu kalau opo-opo S eta mah HP nu eta begitu Sentre pertelang emang boleh dina ogan sengkala lepian ti awit aya patih nyata ti nagara jeung galamani anu ngawujud Raden Narayana mamalihan icana ka tengah leuweung itu jaring carita
Gusti nu agung hapunten Kakang Narayana hapunten Kang. Wah. Kang. Iya sapi ningali kan? Pek cepot bisa yang apa? Apa cepalana Kang? Aya sekitar tadi dia. Naon lah sia goblok. Beda-beda teuing Gusti nu agung geuning kitu. Ta eta tak kiwari. Kabeneran setiap bomat bisa kabur. Daguan di dia pasti bakal datang ke dia. Kitu Kakang Rana bener. Lir bendra. Yo. Memang waspada permana tinggali Raden Narayana. Iya Dewi setiap bomat tiasa kabur. Dibeberiku sadayana para denawa-denawa atau tiba di pakuan kayaanana. Tulungan kaulah tulungan. Tulungan ajak ajak Setiaki gerek obat turun. Setiap mah acek Gusti nu agung acek Setiaki tulungan kaulah tulungan. Coba selamat acek selamat kaulah teh kaporong-porong kaperengpeunan kaulah teh kaporong sugan teh Kakang Narayana. Ieu mah asli ieu mah demi Allah asli mah asli original. Akang ari ge apa salirah teh diculik kaulah teh ku para denawa kabeneran kaulah bisa kabur kaulah teh lompat ke dia tulungan. Balah Kakang Narayana urang tulungan pasti ditulungan. Weh neng tobat teuing aya makhluk naon ya Kang. Can ge bertindak geus pupus sarapan gitu kan. Jangan nanya yang disebut makhluk naon. Jadi aing main meuli baygon leuh. Yang naon baygon kan. Kereungit goblok jeung deui. Salira bakal diselamatkeun ku Kakang Setiaboma. Nuhun kaulah nuhun Kang ngapunten kaulah teu naon dasar mah teh apa? Teu naon aceuk teh apa? Hei, Setiaboma, tuh ni. Mangkar. Jeung saha kaulah? Hau jeung abdi, ampun abdi teuing. Hau jeung abdi jadi itu, pot. Da kaulah ge boga 2 kali mikiran dititipkeun ka sia mah sarua we nya biteu heulang ka hayam ka heula. Ya. Kang. Rombongan mana nu hayang diterima ku dewe ge? Pinah rombongan yang bener nu teu dipercaya mangkal geus. Ingkang sami palangalaga iya ingkang ngalaga ingkang sami ngalaga